Ngubur jengkol alias nyepi jengkol. Jadi caritananya barudak geus loba budak ieu anu nanya ka aing soalna ieu sebelum nage aing pernah dak nguburkeun jengkol. Laju mah dak ieu cenanya loba nu nanya atuh heueuh naon dak fungsina ieu jengkol dikuburkeun supaya naon cenanya eta cik jelema teh dak atuh pertama-tama namanya barudak ieu aing ieu geus seubeuh nyemur nage dak ieu jengkolnya alhamdulillah jakeur usim ieu bahkan mun meuli ge dak hargana ngan 10.000 sakilo. Laju ieu aya sesana daknya heueuh sesa seubeuh laju mending keneh disepikeun doang kieu naon eta sepi atuh sepi mangke beda dak rasana ge jeung jengkolnya sepi masok bisa disambel teh dak ditutuan tadi aluskeun. Laju fungsi anu kadua atuh supaya awet daknya beda ai diengkeun di dieu mah ai di luaran mah pan engke na peot teh buruk teh di dieu mah moal kudu buruk soalna ieu mah bakalan berubah kayak warnana kalah ngahejoan dak pokona mah molototan heueuh bagusna mah dak ieu ku pasir tah aing ge tadi mah make pasir nyangeun ieu berhubung teu cukup pasirna laju ieu ditambahan ku taneuh dak atuh aja supaya kakubur geus kieu mah budak tinggal diengkeun heula nya 2 poe 3 poe pokona mah awet beh najan sabulan oge meureun kitu ge tapi minimal saminggu lah dak.